Tos tinggal deui kapayuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal junubi hadhihi wa qiraatul qur'ani. Lamun teamah kamari paharaman pikeun jalma anu teu boga wudu atawa wudu ngan batal. Ta ayeuna mah bagian paharaman pikeun jalma anu junub. Ari junub teh boga adusaneun. Naon we adusaneunana mah nya. Ta eta teh diharamkeunana hadhihi ari hadhihi teh ieu nu kamari. Berarti jalma nu boga adusaneun ya. Haram salat, haram thawab, haram mawa Quran, haram nyaba Quran. Ta hadhihi teh eta eusina nya hadhil arba'ah. Ulah lebarnya keur boga adusaneun lebar ieu salat ulah haram salatna oge. Thawab nya kitu deui ti dieu manggeus berangkat umroh atawa haji. Ari di ditu kalah naon? Kalah jima contohna boga adusaneun heg kabeneran eueuh cai eueuh taneuh nya da moal ieu kituna oge nya. Ta eta teh haram thawab ulah pedah bisi tinggalin ku batur lah keun we. Nu penting mah kacirewe nguriling kumaha engke ta teh kenging nya usahakeun lebar. Salajengna nomor kalima wa qiraatul qur'ani haram maca Al-Qur'an. Mimma lam tunsakh tilawatuhu bil lisani. Ari ngaran-ngaran maca teh diucapkeun ku letah ya. Kumaha lamun dina hate baheula mah aya naon bahasana teh diilo. Ari maca Quran sok baca Quran kieu we ulah diilo ca diilonya hah ilo kumaha lamun diilo nya bahasa naon teh ari diilo teh ditingali ngan henteu diucapkeun dina hate nya. Tah ku panon wungkul tereh ning maca Quran ku panon wungkul mah nya salamar ge jabah henteu cape. Eta mah sanes maca nu kitu mah nya. Tah kumaha lamun kitu walaranana la bil qalbi teu haram lamun tea mah ku hate nya diilo tea berarti menang di ilo mah ya. Di ilo ya. Walau kana al makru'u ba'da ayatin da urang mah maca Quran ge nu pendek atawa satengah ayat anger teu meunang eta tehnya sanajan naon nyebut alhamdulillah bari urang maksud eta teh bagian tina ayat Fatihah. Kumaha kabarna alhamdulillah bari niatna maca surah Al-Fatihah haram. Kumaha lamun teu niat maca Al-Fatihah kumaha kabarna alhamdulillah tapi henteu niat naon maca Quran mangga eta mah nya. Da bari lagi nyebut alhamdulillah sok niat maca Quran tara nya berarti meunang eta mah lamun kitu mah nya. Walau qasirotan jeung sanajan ayatna teh pondok nya. Ayatna pondok jiga eta we bismillah alhamdulillah. Da ari di Sunda mah jarang-jarangnya. Ari di Arab mah kan sapopoena bahasa Arab bari obrolan-obrolan teh terkadang mah tina ayat Al-Qur'an lamun ditanya teh jawabanana gitu tah. Ari di urang mah mualnya boro-boro keur ngobrol biasa maca Quran
tadarusna ge rada hese kitu anu naon anu fokus kana maca Al-Qur'an. Qalahu Ar-Romli kitu saur Imam Ar-Romli. Bahkan waqala Al-Bujairimi saur Imam Bujairimi mah sanes mujairnya Bujairimi bahasana teh walau harpan in qasoda ayatia bima ba'dahu sanajan macana teh sahuruf lamun tujuan eta bacaan nu sahuruf teh kana Al-Qur'an nya. Teu kenging lamun tujuan kana Al-Qur'an. Macana mah siron rek lalaunan tadarus anu ngaganggu tea nya. Bismillahirrahmanirrahim gitu meureun teu kenging. Au jahron atawa tarik ieu mah gogorowokan atawa henteu gogorowokan mah ngan sorana tarik. Jiga wayoh kitu meureunnya lamun tadarus teh jigana tarik nya. Tah bade laun bade tarik oge teu kenging lamun nuju gaduh adusaneun atawa junub. Tadi dia mah junub teh dihartian tina jima sareng bijil mani nya. Engke termasuk aya nu haid sareng nipas ngan eta mah aya tambahanana deui. Kapayun nya. Kumaha lamun teh mah teu aya naon rek salat henteu nya naon rek salat ngan teu aya alat susuci dua urang teh tas jima atawa tas bijil mani kan boga adusaneun pas datang waktu salat urang teh aya kawajiban naon salat ngan pedah kudu adus heula tah ngan pas rek adus eueuh cai rek tayamum eueuh taneuh tah berarti eueuh tah alat susuci anu dua teh adus teu bisa tayamum oge teu bisa kumaha tah pek we eta mah salat kumaha pan dina salat teh aya bacaan Al-Qur'an mana bacaan Al-Qur'an dina salat teh hiji maca Fatihah dua maca surah nya surat nya Fatihah nama wajib ari surat nama sunnat tah lamun kitu kumaha kitu teh boga adusaneun ngan eueuh cai jeung eueuh taneuh ya. Kumaha gambaranana nya teu kabayang sabab di urang mah cai loba taneuh oge aya nya. Tah lamun eueuh cai eueuh taneuh bari boga adusaneun maka pek we salat. Kumaha salatna baca palebah Fatihah mah darukun ngan palebah surah eta mah teu kenging dibaca ya. Tah eta lamun gambaran teu aya alat susuci dua ya. Alat susuci dua teh cai sareng naon sareng taneuh ya. Teu kabayang ku urang mah da di urang mah cai seueur taneuh aya ya. Bari tayamum naon adus ku tayamum ge urang mah jigana can pernah ya wudu ku tayamum can ya da seueur cai teh bari urangna sehat. Keur gering mah teu purun salatna ge. Tos salajengna